Oh kantenan hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar kantenan tah nu macak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu kudu disinglar nu awon mah iya tak kitu ayah dengekeun singga beleg deuleuan aya alah tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana it's not the song but the singer behind the song jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus lain kata-kata na wungkul nu kudu hade tapi akhlak nu nyanyina da loba ayeuna mah artis ongko nyanyina alus aktingna hade tapi dibui karena narkoba lebar pan naudzubillah summa naudzubillah is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Tuh. Dageunah atuh. Kata-kata sinen sorana ngeuna tuh. Gara sok sakali deui. Gumelar di pawangan. Tak gini heeh. Ulah rikman. Aing-aingan. Heeh. Gadah nyieun kasayan di dunia orang barang Cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ularek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua mempenghirup teh.
Sia nanaonan teh muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Di meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, atuh meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kamajuan teh. Ai batur aya kreasi inovasi nu ala anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kamajuan kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Memeran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena hayang make nunung. Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh meunang ngageblek sora wayang. Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh. Teu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh. Heeh. Ngagedean naonana? Mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, da jelemana ngagedean. Lain bareuh ku penyakit. Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa.
manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran Mamurah Asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manjangan Lain suku nu monokan. goblok deh. Aduh ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge. Oh, bereto itu. Loba panggilan ka maneh. Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang Lain masih mau ke radio. Oh, ampun. Kudu mode kieu. Cek raja teh. Ya. Pati ka dieu kaharep. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh kauleun. Pan beda. Sing maneh. out. Hahaha. Pati ka dieu kaharep. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeunaon. Tuh da ngageblek. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka aing. Sing sok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lalakon Bang Narayana. Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Ngabang bangera. Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaha aing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok. Kumaha da aing mah hayang panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Nya. Ai Citra Yuda teh. Duluina Roy Martin. Ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal lami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateu dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting gitu. Coba. Duh.
Aduh coba cing Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saca. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ya ulah lalawara. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aceu. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sagagebleng sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kaharep deuleu jang. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon mun nerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Maneh minakan nu hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira ta urang? Duh. Ini aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal
diganggu sok maneh ti heula bener eta oge ngan ulah ayeuna nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna-keun eta mah aduh lain aduh engke geus panen da ayeuna mah karek oge ceb atuh eta mah geus dibikeun ka batur geus aya deui mah dibikeun ka maneh naon teh maksudna kitu ini mah teuing bener teuing henteu ai maneh saha ngaranna tuh saha alit lain ini namis leuk saha ngaran maneh teh pilot lain Hasan eta Barjan Apih Barjan Lioban robot saha atuh sing minta kode nawe kumaha atuh begadang jangan Roma ngaranna teh Oma nya cek aing oge Oma tina lagu kapangina teh Oma urang mana maneh teh hah Cikampek mana di mana Bogor Jabong Haniwung Jamelaer Layung Grup Wanaya Cici Cangkurileung banyak yang ngaran lemur Cici Cangkurileung sok cuma tak kode deui we ti mana lemur teh halo Pak Bandung orang Bandung saya teh pan Bandung teh lega di mana di Bandungna di Bandungna Banjaran Daya Kolot Ujung Berung Cicadas Geger Kalong Purwakarta nah Satinengol di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain Ciparai Kiara Condong saket Bapak Haji Sidik ini tak lagu dewa tuh Borondong ke Majalaya Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh roti Lukut babu manuk naon anu sok dikukut ku maneh teh
manuk naon da loba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabasna mah walet. Oh walet. Eta di sadana meureun piur ku tututut munuk naon teh. Cangkurileung. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, anjing kalian manuk gajah papaingan hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah. Paingan geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha paingan jempling. Sakit cara. Duh, padahal geunah wayah kieu ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kenang beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, genah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tos siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba dah tadi sada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budegna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, datu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang ge. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si Aji. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon?
parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep Cigana aing babarengan jeung nu kieu. naon? Moal teu TBC 3 bulan deuleu. Heeh. Ieu kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Wah tuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabare atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka diceungceurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Siang ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sia teh. Kadeka jong-jongan teh. Aduh goong halus euy. Lain goong teh anjing babaturan sia. Jaraga kedah dijaga. Aduh. Sing dadak ngajibaraga. Aduh. Leur teu beunang euy. Disangka bene aing aduh. Ampun. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Wah, ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih teh cenah hayang HP. HP wae sia susah atuh nyieun we sia teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca tama capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe tama. Cabe masuk di bose. Beca tama. Siete. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun tama. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta
anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Tak urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur, Atuh moal nyatu meureun. wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Juh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apaan eta teh ladang ngabega. Ah teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Sia tina kaminda-minda teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Iya. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo, tapi kau lu baraleki. Gampang Junet. Iya. Kunaon bapak aing ngeluk. Asukan aing mangisuung. Nuhun agan. Naon ke seri segala. Nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan teh tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin
sekali-kali atau lawan benar nangka nah are aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebetulan agar waras siksa paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh sia ada cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dia datang naon dengekeun di sia aya sora naon le jelema tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya
Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul jurig nu kejo mah gemul heeh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. gemor goblok sia Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. si goblok digemol Gemol mah pergi jualan. moal atuh teh mah iya Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? ngaran urang Heeh. wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece. Cece Basoka Alah. bener agama Islam maneh Ya heeh. sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana Di gereja. tapi bener Masjid belegog. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunnan katulah. Agama lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam Cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek. sok rukun Islam aya 5 Jemilaan lho. Saya ditanya gen. Rukun Islam teh aya 5 hiji, syahadat 2, salat 3, zakat 4, puasa 5. munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya Genep dek mah. lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet. ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pangakhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalanna. aya kagenep Balik deui ti teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Hoohnya alah Siksa maneh pegawai teu boga. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lemur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi ge kitu, rumahku adalah surgaku. tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon Sarua Islam, ai rukun Islam 7. ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh Balikna make kapal.
narek lempang itu paeh atau mau tilalap di laut oke tapi aduh Gusti mana dek ngomong naon balik di Arab teh kudu numpak kapal da lempang maboreun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na oh ada geuning da 5 geuning asli nama tapi dileuwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tanya jelema lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana gini henteu istiqomah aduh bener oi iya ai ka-8 cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melang na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama teh kubalalan nara tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae geus goblok ya aduh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan deh hebat nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing gitu
Woi. Sok sia. Tak, alah anjir. Woi. Luar biasa. Teka ciri eta gerakan euy. Tah, euy. Tah. Ya anjir. Gus kitu urang ditu ilmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong ge. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah. Cing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Teu lesot-lesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumpurudes. Geus gogoleran teh paehan eh. Kamana we karat sia we. Hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Tah. Ya aloh. Tuh we hai. Tapi ya tuh we. Wah. Ini atuh. Aduh, ngeuna euy. Dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu. Lu. Tapi kamu dah kitu cerita. Aduh, wait, tahan. Tuh, up. Aduh. Goblok teh bibir aing dibodol. Jeung boti kotok dia jeung. Alah. What up, ya kutu. Wait, ya up. Anjir. What ya? Aduh. What up? Aduh. Nah, sia teh jangan duit aing we, atuh lain ditaki sia teh. What ya? Anjing. Ya up. Tak ya up. Well, ya tetap ya iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing macam ni kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing ala. Aduh. Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu.
Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Ulil. Naon, mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadek mah aneh atuh. Ajianana teh kilat bajra. Saha teh tuh itu satria. Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu waragaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleleneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tu itu satria cenah nu diikat guru na teh tah di dieu urang naikkeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge eungeuh ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh panca braja dah curalit Silaing teh kerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae dalam sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing panca braja jebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama Silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we pura sakitu oh aya hampura mah teh nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngala duit teh ampun Hese dibawa dari barat tong ngahampura atuh moal prak mun belegug tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah
tangke siling mah cing leuwih ti aing. Wah, memang karasa ku kaula eta ajian. Tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia. Baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasebetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai deui teh Pancabraja nya. Pancabraja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Udah malah ngagoler. Aduh. Kekerepengan dah malah. Dong yen pikamekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otak. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat bajra, deleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Pancabraja. Pancabraja, Pancabraja, Pancabraja. Pancabraja. Woi, Pancabraja. Walah, Pancabraja. Sisa. Beda-beda teuing sia teh goblok. Ngerakeun cenah taku ka aing teh. Geus sana. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.